Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana? Mugia urang sadayana aya salawasna dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala kalayan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tepang deui di pangajaran basa Sunda dinten ieu. Dinten Senen, kaping 6 September 2002 hiji. Dinten ieu urang diajar naon wae sih? Nah, urang dinten ieu bade diajar nu kahiji ngalarapkeun kecap anteran. Nu kadua nyampurnakeun kalimah ku rarangken di. Sedangkan materina aya di halaman 32 nepi ka 36. Pek sadiakeun heula buku paketna nya. Silahkan siapkan dulu buku paketnya. Buka halaman 32 sampai 36 ya. Materi nu kahiji nyaeta diajar ngelarapkeun kecap anteran. Materina aya di halaman 32 nepi ka 34. Nah, coba dibuka halaman 32 na. Didinya aya contoh. Di situ ada contoh ya. Ada kecap ngong, ada kata ngong. Nah, biasana dina kalimat eta teh sok aya kecap anteran ya. Ada kata sandang ya. Misalkan ini kata ngong. Ngong ini pasangannya sora atau dalam bahasa Sunda ini kalau kecap ngong ini, kata ngong ini untuk untuk menyandangkan dengan suara gitu. Di sini ada contoh kalimatnya. Di sini ada contoh kalimatnya ya. Titik-titik sora adan kadangu maningon cerang. Titik-titik suara adzan terdengar jelas sekali. Nah, jadi kecap nu merenah jeung sian titik-titik ieu nyaeta ngong. Ya. Jadi kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ini adalah kata ngong. Karena pasangan suara itu adalah ngong. Ngong sora adan kadangu maningon cerang. Seperti itu. Aya deui contoh-contoh nu sejenna hideep tiasa ningali di halaman 24. Ada lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, kalian bisa lihat di halaman 34 ya. Di situ ada soal 10 nomor ya. Nah, Bu Guru di sini menjelaskan saja pasangan kata dalam kecap anteran ieu. Ya, dalam kecap anteran ini. Nah, nu kahiji nyaeta jol. Pasanganana datang. Gek pasanganana diuk. Jadi jol datang, gek diuk gitu ya. Nu katilu jung pasanganna nangtung. Nu kaopat reup pasanganana peureum. Nu kalima pre pasanganana peupeus. Nu kagenep terekel pasanganana naek. Nu katujuh jrut pasanganana turun. Nu katilu tret pasanganana nulis.
Nu kasalapan hing pasanganana cerik. Nu kasapuluh nya pasanganana benta. Tah, ieu contoh kecap anteuran nu sajena ya. Ini adalah kata anteuran yang lainnya ya. Jadi kata sandang yang dipakai dalam satu kalimat. Nah, untuk di halaman 34 itu sebenarnya kalian tinggal menambahkan kata-kata ya kecap anteuran di titik-titiknya. Misalkan nomor 1, Ipah Jol datang. Nomor 2, Gek Maman diuk. Nomor 3, Jung Agus nangtung. Nomor 4, geus tunduh mah ngan rep peureum. Nu kalima, gelas teh prek peupeus. Nu kagenep, terekel jajang teh naek. Nu katujuh, Nunu jerut turun tina beca. Nu kadalapan, Agus teh tret nulis surat. Nu kasalapan, diheureuyan wae ngan hing bae bonar ceurik. Nu kasapuluh, Yanti ngulisik nyah beunta. Nah, itu ya untuk jawaban halaman 34. Kalian tinggal menulis ulang saja kecap-kecap anteurannya di titik-titiknya. Materi nu kadua nyaeta nyampurnakeun kalimah ku rarangkeun di. Materina aya di halaman 34 nepi ka 36. Ya. Nah, kalian buka halaman 34 ya. Di sini Bu Guru salah ketik ya sayang ya. Harusnya halaman 34 sampai 36. Silakan dibuka halaman 34 masih ya yang tadi. Titenan contoh. Perhatikan contohnya. Duit kuring dalam kurung cokot teuing kusaha. Nah, di dieu aya kalimah duit kuring cokot teuing kusaha. Dina jero kurung aya kecap cokot. Di dalam tanda kurungnya ada kata cokot ya. Nah, ini kalimatnya belum sempurna ya. Perlu ditambahkan imbuhan di ya atau rarangken di. Ya, rarangken itu imbuhan. Nah, jadi kita tambahkan seperti ini jadinya kalimatnya. Duit kuring dicokot teuing kusaha. Nah, imbuhan di ini adalah termasuk kalimat pasif ya, kalimah pasif. Jadi di-nya ini disatukan dengan kata depannya. Ya. Ditambah cokot, dicokot. Nah, jangan dipisah ditulisnya ya. Kecuali kalau di situ imbuhan di-nya itu termasuk kata depan, misalkan menyatakan tempat. Nah, kalau menyatakan tempat itu harus dipisah di-nya. Misalkan di Jakarta. Nah, di-nya itu harus dipisah di spasi Jakarta. Kalau dicokot atau diambil itu harus disatukan penulisannya. Mun ditenan contoh rarangken di nu aya di nu kalimat teh nyaeta kaasup rarangken hareup ya. Seperti yang tadi Bu Guru sudah jelaskan. Jadi rarangken hareup yaitu imbuhan awal. Ketika ditulis harus disatukan ya, jangan dipisah. Silakan sekarang kalian buka halaman 36-nya. Nah, di situ ada 10 soal. Nah, ini sebenarnya gampang. Kalian tinggal menambahkan kata di aja. Ya. Kata di
di depan kata yang ada di dalam kurung. Misalkan nomor 1. Di situ kan ada kata ajar ya. Nah, diajar. Berarti Agus keur diajar bahasa Sunda tina buku Warangka bahasa kelas 2. Nah, jadi kecap diajar itu ya, penulisannya disatukan, diajar. Jangan dipisah. Nah, nu kadua oge sami ya, yang kedua juga sama. Di situ ada kata carek. Jadi dicarek ya. Badru gogorowokan teu beunang dicarek ku sasaha oge. Nomor 3 di dieu aya kecap beuli. Nah, di nomor 3 ini ada kata beuli. Nah, ditambahin imbuhan di jadi dibeli. Ya. Kamari buku Warangka Basa teh dibeli ku bapak. Nomor 4 disepak ya. Bal teh disepak ku Andri. Nomor 5 aya kecap naon di dinya? Ada kata apa di situ? Piceun ya. Runtah teh dipiceun kajarian tukangeun imah. Nomor 6 dina jero kurungna aya kecap seuseuh. Nah, di nomor 6 di dalam kurungnya ada kata seuseuh, berarti diseuseuh. Baju nu kalotor diseuseuh ku Bidarmi. Nu ka-7 di dieu aya kecap setrika. Ditambahan ku kata di berarti disetrika nya. Baju nu geus garing disetrika ku Bidarmi. Nu ka-8 ada kata kaput ditambahkan di jadi dikaput. Baju keur latihan pencak silat dikaput ku mamah. Nu ka-8 aya kecap pake. Nah, di nomor 9 ini ada kata pake. Ya, berarti dipake ya. Seragam anyar teh dipake ku Agus. Sedangkan nu ka-10 di dieu aya kecap pelong. Ada kata pelong. Ditambahkan imbuhan di. Karek dipelong budak teh geus ceurik manten. Nah, seperti itu ya untuk pengisian halaman 36. Sebenarnya gampang, tinggal ditambahkan imbuhan di ya. Tapi penulisannya harus disatukan, jangan dipisah. Seperti itu ya Nak ya.